Waalaikumsalam. Ibu punten, abdi sareng rerencangan pada kumaros. Ieu aya acara tina kegiatan tugas bahasa Sunda. Namun, Bade wawancara penjual Pedagang. iya penjual namun, nya abdi arek wawancara. Pertanyaan anu pertama nyaeta pijang sabaraha ibu di jalan. di Calang buka warung di tahu 10, dugi ka tahu 8 wengi. Oh, Karengsena we. Saha wae nu ngabantosan ibu di jalan. Kali ge murang kali anu ngabantosan abi ngawarung mah. Naon wae bahan-bahan anu ibu perlukan. Abi saran spaghetti, seblak, sareng sanesna, tapi anu seurang mah yang spaghetti. oh, Manawi bahan-bahan spaghetti nyaeta nu utamana nya spaghetti, sosis, bakso, saus tomat, saus spaghetti, kecil uyah, gula, cengek, roiko, kantana namanya. Terus sakitu bahan-bahanna, terus masakna. Godog gelas spagettina dugi ka siga mie kumaha digodog gitu di kampung. Terus disaring. Terus ngagodog ieu tinu kate ya, bang goreng gitu bahan-bahanan tadi saus tomat, saus spaghetti, uyah kecin, cengek, gula gitu. Diosang-oseng. Sareng sosis, sareng basona. Eta sadak ulet gitu, robotkeun we eta na mie spagettina. Dugi ka rada macak-macak gitunya. Tos weh, beres. Tinggal diicip-icip raosna teh kirang naonna kira masing-masing salera anu meser. Gitu. Terus kunaon teu kapikiran di jalan ieu? Mun da perekonomian ayeuna terangnya kiranya teu stabil. Kanggo sehari-hari we ngabantos sarua di bumi. Perekonomian menuju susah. Omongan ibu sareng abdi teh bade nanya deui saha wae nu ngabantuan ibu icalan teh? Kurang kali unggul paling ge anu raina anu pamegat da anu rakana mah tos damel. Anu raina mah tacan damel eta unggul paling nu ngabantos sama. Terakhir ibu kumaha apa sih? Di mana ibu icalan teh? Adi Jalan mana? Bupina ieu Bumi Abita alamatna di Jalan Gang Kagok 2 RT 3 RW 9 Sindang Jaya. Eta mah tinggal tah alamatna di luhur tah tinggal. Nomor teleponna di luhur. Nya atos we ibu. Hatur nuhun Bu. Atuh nuhun atas beres sakitu Ya, atos, rencanana. Nuhun ibu. Atuh nuhun. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.